menikmati keindahan alam pedesaan di Hegarmanah, Bungbulang, Garut, Provinsi Jawa Barat. Dan ini adalah Jalan Legok Kiara. Jalan Legok Kiara ini menuju ke berbagai tempat yang ada di sabeh di tuanana ieu jalan di antawisna aya anu brasna ka Ciloa. Tapi satacana ka Ciloa teh ngalangkungan heula Kawung Riung, ngalangkungan Rancamuning, Pasir Kihiang, terus ka dituna ka Ciloa, terus ka mana teh? Ka dituna teh ka Cibiru. Palih dituan Ciloa teh Cibiru nya. Aya oge Kampung Nagrak. Oh, iya ge di Boldaseran geuningan ceuk. Oh, ieu bakal diluhuran diratakeun sareng itu meureunnya. Alah ieu teh aya di ditu teh basa eta naon? Saung? Heller, dirakrak. Tah, pami ieu mah Jalan Legok Kiara. Kapalih dieuna aya Gang Alit. Tah ieu teh anu brasna ka Kampung Kapol ka ditu teh. Si dieu mah teras we ka ditu. Mapai Jalan Ageng. Ieu masih keneh di sekitaran Kampung Legok Kiara ieu teh. Tah. Teh bade angkat ka mana? Jalan-jalan. Ya emang masih keneh di palihan Legok Kiara. Tah iya ya bumi anu eta teh geuningan. Bumi anu bade diical. Tapi siga dibersihan enak mah tuh. Oh, bade dibangun sigana ya bumi teh. Tuh tanah-tanah anu tadi anu digali tadi teh ti ditu teh diangkut ka palih dieu panginten ai teras teh kahujanan. Tuh pami kahujanan mah caina teh janten kacaian, si tanahna teh kacaian ka jalan janten leueur. Kedah hati-hati bilih jatuh. Kedah lalaunan bilih gebis. Cek ada leueur. Atuh. Oh. Padahal mainnya pami caket urang ge hoyong taneuh. Tuh kayu ieu mun kada jika kemana bae nya. Kemana we ieu mah? Lain taroskeun heula anu gaduhna kitu ieu teh taneuh teh ka mana abi lamun nyuhunkeun kitu. Mohonnya. Da anger meser di mobilan ongkos mobil jadi Tah, wargi ieu mah tos dugi ka kantor Desa Hegarmanah. Ka desa. Iya tah. Kantor Desa Hegarmanah. Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut. Tah, palih dia nama anu jalan bade ka ditu tuh jalan ka Kawung Riung brasna ka Ciloa. Tah, pamisim kuring mah bade ka palih dia. Oh, mangga ce. Bade ka mana ce mah? Oh, mohon. Oh, mangga. Awe ka dia abi mah.
sim kuring mah bade ka palih dia. Bade ka Gunung Hanyuang. Tah ieu desa tuh. Desa Tegarman. Kita paling pami ke arah anu ka Tegalamagama kita paling kencan jalan kantor desa kita. Tuh itu warung Bituti. Yang saliran heula ke warung Bituti. Nah, ieu mah jalan anu bade ke Gunung Hanyuangna. Tah ieu tung turunan jalan anu bade ka Gunung Hanyuang. Kita di Gunung Hanyuang teh aya kolam renang. Nah eta teh jiga urug eta oge ceu. Tinggal jiga urug. Cigana waktu kamari hujan ageng rada urug eta gunung. Alah paur tuh sigana bakal ngegulusur itu ge awi tuh di luhur. Aca tingali ya urugnya. Kamari sigana waktu hujan. Ieu ge arurug ieu ge. Meusan tuh. Aduh tah eta power tuh aya tangkal kai eta dapuran awi teu ieu nya tangkal kai ararageng alah nah aya ge listrik juga dengdek ceu ti kamarina duh kasih gak urug tama lebar panginten ku hujan mah oh di ieu tama di dambel terasna iya Gunung Hanyuang mah Gunung Hanyuang iya tetah kolam mangaan di paledinya tuh kolam MGH memunggang Gunung Hanyuang tuh sim kuring mah kabade ka ditu tuh kapun lanceuk tuh itu tuh anu bumena itu lebih ka dieu heula nya videona hatur nuhun assalamualaikum.